Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun, hayu urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala, Gusti Nu Maha Agung anu parantos masihan hidayah sareng inayah ka urang sadaya. Janten urang tiasa kempel dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat sinareng salam mugia dikucurkeun ka Nabi Muhammad, teu kinten ka para sahabatna, tabiin tabiatna sareng ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya robbal alamin. Wilujeng sumping ka para pamilon, ieu sawala teh dilaksanakeun lantaran ayana rasa prihatin kana lingkungan anu beuki dieu teh beuki ruksak, diantarana dilantarankeun ku miceruntah di mana wae anu antukna nimbulkeun banjir atawa caah. Tujuan ieu sawala teh nyaeta kumaha carana sangkan urang tiasa ngajaga lingkungan sangkan bersih, sehat, sareng henteu nimbulkeun musibah. Dina danget ieu sim kuring sapara kanca bade nepangkeun pangjejer anu dipika hormat Ibu Hajah Yayan Mariana salaku guru BK di SMA N hiji Majalengka anu bade medar materi ngeunaan ngajaga kasehatan sareng kabersihan lingkungan. Hatur nuhun Ibu kanggo kasumpinganana. Supados ieu sawala lumangsung kalayan kalancaran, sim kuring Salma Saadatun Hamidah nyanggem pancen janten panumpu catur dugi karengsena ieu sawala. Ka Ibu Hajah Yayan Mariana, sumangga dihaturanan waktosna kanggo medar materi salami 10 menit. Mangga ka para pamilon upami aya patarosan ngeunaan kumaha cara ngajaga lingkungan teh, mangga dipasihan waktosna kanggo ngadugikeun pertanyaan ka panjejer. Tong hilap nyebatkeun nami sareng asal kelasna. Alhamdulillah ieu sawala teh atos rengse mugia tiasa janten manfaat sareng panyumanget kanggo urang sadaya dina ngajaga lingkungan. Sim kuring ngahaturkeun rewu nuhun ka para panjejer sareng pamilon anu parantos masihan waktosna sareng neda dihapunten bili aya kalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.